Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Halaman 20. Wal maqalatu salisatu sareng ari maqalah anu kaadilu an ba'dil hukama'i eta tetep dikatampi tisapalihna ahli hikmah. Ulama-ulama anu muhakkik radhiyallahu anhum. Arbaatun ari opat perkara eta qobihatun goreng. Jadi aya opat perkara nu bilang-bilang goreng wahwa sareng ari itu qobihah eta mah perkara ya ta'alaku anu cumantel bihi kana itu mak naon adamu panyacan eta qobihah. Fil ajili di dunia wal iqobi sareng siksaan fil ajali di akhirat. Lakin tetapina arbaatun ari opat perkara minatina itu arbaah eta akbahu leuwih goreng. Itu geus goreng, tapi opat perkara ieu leuwih goreng. Naon bae cenah adan bunu kahiji dosa. Ai al ismu tegas nama dosa minasyabit ti pemuda eta qobihun goreng. Pemuda yang berdosa itu goreng. Wa minasyaihi tapi ti aki-aki ti kolot eta akbahu leuwih goreng. Yeun dosa di kolot eta leuwih goreng. Dina hati dosa na bijil ti jalma-jalma nu geus kolot eta leuwih goreng tinimbang dosa anu bijil ta ti jalma-jalma nu masih keneh ngora. Wal istighalu sareng ari katungkul nabi dunya kana dunya. Bi amti atiha tegasna mah kubandana dunya kamegahan dunya minal jahili ti jalma nu bodoh eta qobihun goreng. Wa minal alimi sareng ti jalma anu ngarti eta akbahu leuwih goreng. Leuwih goreng. Lainna jalma nyaho kana urusan agama, jalma nyaho kana urusan ilmu, ngurus-ngurus wae dunya eta teh leuwih goreng tinimbang jalma anu kurang nyaho kana urusan ilmu tapi ngurus dunya. Leuwih goreng eta teh itu jalma alim. Nah, kamaruwiya seperti diriwayatkeun naon ana usahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala ngadawuh Nabi, man sing saha jalma izdada anu tambah-tambah iman naonana ilman ilmuna walam yazdad sareng henteu tambah siman tepi dunia di dunia naonana zuhdan juhudna lam yazdad maka teu tambah-tambah siman minallahi ti Gusti Allah illa bu'dan angin jauh tina rahmat Allah. Naudzubillahi min adzalik Allah. Jadi justru di mana orang beuki nyaho kana urusan akhirat, kana urusan kailmuan nyahona deket ke Allah, maka orang bakal leuwih jauh tina urusan dunia. Itu ieu nama-nama dunia terus tapi henteu nambah ayeuna dina dunia soal kajuhudan maka eta teh nambah ilmu terus urang teh pangarti nyaho tapi henteu tambah-tambah di juhud dina urusan dunia maka eta bakal tambah-tambah jauh jeung Allah. Wa takasulu sareng ari ngedul pitoati dina taat dina ibadah ay muwafiqatu amrillahi ta'ala ngakuranana parentah Allah ta'ala min jami'in nasi tika sakabeh manusia eta qobihun goreng wa minal ulama'i sareng ti ulama wa tulabati sareng santri ay aladina tegasna jalma-jalma yatlubuna anu nyupri kabeh teh al ilma kana ilmu eta akbahu leuwih goreng. Allahu akbar. Ya ayeuna urang ngedul dina urusan taat ti sakabeh manusia. Sakabeh manusia urusana teh ngedul tina taat. Eta teh goreng. Manusia biasa maksudnya. Manusia biasa ngedul dina urusan taat eta goreng. Tapi ngedul nati ulama kana taat jeung ti santri kana taat eta leuwih goreng tinimbang jalma-jalma nu biasa. Wa takaburu sareng ari takabur minal agniya ti jalma nu beunghar eta qobihun goreng. Wa minal fuqara'i sareng ti jalma nu fakir eta akbahu leuwih goreng. Wah ieu mah takabur ayeuna jalma beunghar meureun aya kapantesan saeutik tapi goreng. Eta takabur ti jalma fakir sikehen eta mah leuwih goreng. Kitu tah. Jadi opat perkara anu disebut goreng tapi aya nu leuwih goreng tinimbang opat perkara eta. Hiji pemuda nu nyieun dosa eta goreng tapi lamun aki-aki geus kolot nyieun dosa eta teh leuwih goreng. Kadua jalma nu bodoh katungkul kana urusan dunia eta teh goreng
tapi lamun jalma nu alim nu nyaho kana ilmu katungkul kana dunia eta leuwih goreng. Nu katilu ngedulna ayeuna dina urusan taat ti jalma biasa ti manusia biasa eta goreng, tapi lamun teh mah ngedulna bijilna ti para ulama jeung para santri dina urusan taat manehanana ngedul eta teh leuwih goreng. Nu kaopatna jalma takabur, jalma nu beunghar takabur eta teh goreng, tapi lamun nu takaburna eta jalma nu pakir eta teh leuwih goreng gitu. Wal maqulatur rabi'atu sareng ari maqalah nu kaopat qala ngadawuh An-Nabi sallallahu alaihi wasallam al kawakibu ari pirang-pirang bentang eta amanun jadi keamanan li ahli samai pikeun ahli langit. Fa idan tasarrut maka di mana muruluknya ayat apa rokot tegas nama paparisah naon al kawakibu bi pirang-pirang bentang kana kabuktosan naon al qodou non putusan ay al hukmu keputusannya atau pemastian ay al hikamu tegas nama pirang-pirang al hukmu tegas nama mah hukum al hikamu tegas nama pirang-pirang hukum al ilahiyu anu bangsa ilahi ala ahli sama ika ahli langit minal infitori tina ngajadi beulahna langit watoyi sareng ngagulungna itu langit wa mautul malaikati wa mautil malaikati sareng mautna malaikat fi hadi itu sama wa ahlu baiti sareng ahli bumi aya duriyati sareng tegas nama turunan kami eta amanun jadi keamanan li ummati pikeun umat kami fa idza zala maka di mana-mana hilang naon ahlu baiti ahli bait turunan Kangjeng Nabi eta kana maka kabuktosan naon al-qodou hukuman pemastian hukuman eta ala umati tetep ka madarat ka umat kami min duhuril badani tina dohirna pirang-pirang min duhuril bid'i tina dohirna pirang-pirang pabid'ahan wa golabatil ahwa'i sareng ngalindihna pirang-pirang hawa nafsu wahtilafil aqaidi sareng beda-bedana pirang-pirang aqaid waduhuri rumi sareng dohirna negara Rum wa goiriha sareng saranti Rum wa ana kayak kinya ya maksudnya ayeuna nu disebut kawakib disarupakeun sareng ahlu bait teh nyaeta turunan-turunan Kanjeng Nabi seperti para habaib para syarifah, para sayyid, para sayyidah gitu nyata. Eta teh disarupakeun jeung kawakib dina pada naon jadi keamanan, jadi keindahan. Oh nya. Di dieu disebutkeun bahwa bentang teh mangrupakeun jadi keamanan pikeun ahli langit. Jadi keamanan pikeun ahli langit di mana ayeuna paparisah, papecah, muruluk atanapi paaduk maka hukum ilahi artina kodokna pemastianana Allah dina ngahukuman maka bakal nimpa ka ahli langit dina hati lamun teh ayeuna kiamatna langit nyaeta di mana-mana kawakib geus pa dina meteor teh paaradu mun kitu tah lah sapertikeun kitu ari di alam dunia nyaeta aya ahli bait anu jadi keamanan keur pikeun umat. Nu jadi patokana amanah alam dunia teh ku pedah aya ahlu bait. Maka di mana-mana leungit ayeuna ahlu bait. Mata kurang kudu rasa mahabbah takdim takrim ka ahlu bait teh. Maka pemastian Allah, hukum Allah bakal madarat ka umat kami. Tina kumaha? Dohirna pabid'ahan. Ena geus mulai jalma henteu nganggap ka ahlu bait maka ku Allah dohir pabid'ahan tuluy hawa nafsu nu leuwih ngalindih tinimang ayeuna soal urusan ibadah tuluy jadi beda-bedana urusan aqaid ke kadituna naon dohirna kota Roma jeung sajabana dak di dieu urang kudu bener-bener ieu teh rasa takdim takrim ka ahlu bait sabab ahlu bait di alam dunia sapertikeun kawakib pirang-pirang bentang di langit. Hari termasuk matahari kan, bentang, bulan, bentang. Coba lamun aya matahari beulah,
matahari hancur, meteor hancur, bulan hancur, kan jadi mamala lain ngan saukur keur ahli langit tapi keur ahli bumi oge bakal jadi mamala. Wana sareng ari kami eta amanun jadi keamanan li ashabi pikeun sahabat-sahabat kami. Paida dahabdu maka di mana mangkat kami ayam mutu tegasna maot kami teh kana maka kabuktosan naon al qadau pirang-pirang hukum ilahi ala ashabi tetap ka madarat ka pirang-pirang sahabat kami minal fitani tina pirang-pirang fitnah wal harubi sareng peperangan wartidadi sareng jadi murtad saman jalma irtada murtad itu wartidadi man sareng murtada jalma irtada anu murtad si iman wah tilapil qulubi sareng jadi beda-bedana urusan hate leres memang ayana Kangjeng Nabi jadi keamanan ka para sahabat. Jadi lamun ayeuna aya hiji permasalahan dina waktu aya Kangjeng Nabi mah bisa langsung beres. Tinggal taroskeun ke Kangjeng Nabi, moal aya daek anu ngaganggu gugat karena pendapat Kangjeng Nabi. Itu. Saatos Kangjeng Nabi ngantunkeun tah hukum ilahi tiba ka para sahabat, maka bakal timbul tadi para sahabat mah sebangsaning fitnah, peperangan, jeung sajabana bakal timbul. Kita tadi kitu. Kitu tah. Jadi ayeuna aya ahlu bait di urang teh sok urang mulyakeun, sok urang ayeuna takdim takim rek kumaha bae kaayaan ahlul bait, rek kumaha ge tetep da di dinya aya darah. Tah, darah nu langsung darah anu jadi turunan Kangjeng Nabi. Aya ngalir darah Kangjeng Nabi di dinya. Mata kurang kudu dimuliakeun tapi lamun teh mah ayeuna tidak sepaham maka tetap ngamuliakeun mah kudu ngan taat mah teu kedah eta lamun teu sepaham anggar urang teh kudu ngamuliakeun ulah kala nyaci maki maka lamun teu aya ahlul bait maka sok ke hukum ilahi teh bakal tiba ka umat kami jadi anu mecahkeun kana hukum-hukum Allah teh umat kami ngan peda pasti eueuhna ahlul bait engke bakal dohir pabid'ahan gitu. Tuh, nya termasuk kiamat oge ya dina urusan pemahaman. Tah eta maksudna mah kidanya diulang deui kitu. Terus wal jibalu sareng ari gunung eta aman jadi aman li ahli ardi jadi keamanan li ahli ardi pikeun ahli bumi. Paida dahabat maka di mana leungit naon al jibalu gunung ayal jibal kana kabuktosan naon al qadau hukum ilahi eta ala ahli ardi madarat ka ahli bumi. Ya Allah. Wal maqalatul khamisatu sareng ari maqalah nu kalima eta an Abi Bakar Siddiq katampi ti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu annahu sanyana Abu Bakar Siddiq eta qala ngadawu Bakar Siddiq arbaatun ari opat minal khisali tina pirang perkara eta tamamuha ari sampurnana itu arbaah eta bi arbaatin ku opat rupa ku opat perkara minal umur tina pirang-pirang perkara. Tamamu sholati ari sampurna sholat eta bisa jadatai sahwi ku dua sujud sahwi. Sampurna sholat bisa disampurnakeun sholat dina nalika aya anu tinggalun aya nu teu dibigawe nya eta ku ayana sujud sahwi. Tapi hina wujudi sababi sujudi dina nalika ayana sebab kerpikeun sujud sahwi. Kana klil qauli seperti keninggalkeun manu bangsa ucapan rukun qauli an mahalihi tina tempatna itu qauli rukun qauli temenan seperti maca Fatihah kan ya maca takbir dan rukun qauli kan takbiratul ihram mimiti eta kan rukun qauli karena ala ayeuna maca Fatihah dina waktu keur sujud gitu wadalika sareng arti naklu eta imma ayakuna boh teh mah kabuktosan naon alman kulu nu dipindahkeunana eta ruknan au ba'don atawa sunat abad au hayatan atawa sunat ahad paruknu maka ari rukun salat eta yasjudu sujud si jalma teh linakli karena ninggalkeun rukun mutlakon barina mutlak ninggalkeun rukun salatnya seperti ninggalkeun ayeuna seperti ayeuna Fatihah dibaca dina nalika keur ruku atawa sujud maka eta mah mutlak sujud sahwi wal ba'du sareng ari sunat abad in kana lamun kabukdosan itu abad eta tasyahudan tahiyat awal tasahudan
tasahuda awalin tasahud awal eta kadalika sapertikeun rukun maka dina nalika teu tasahud awal urang disampurnakeun nyaeta ku sujud sahwi sateu acan salam. Amal kunutu anapun ari kunut fa inna qolamakun amakalamun mindahkeun si jalma hukana itu kunut biqasdihi kalawan ngamaksudna itu sujud sahwi sajada maka sujud sahwi si jalma au biqasdi dzikri atawa seja dzikir pala sajada maka teu maksud pala maka teu kedah sujud isi jalma. Tayeunya lamun urang ayeuna kunut, mindahkeun kunut atau ninggalkeun kunut nya atau mindahkeun kunut. Jalma teh bikos di kawan ngamaksud si jalma teh sajada maka sujud sahwi. Ya kan kunutnya sunat abadnya. Nah jadi sunat abad teh dilaksanakeun maka dina nalika ditinggalkeunana tah eta teh urang nu disampurnakeun ku sujud sahwi. Atawa ngamaksud bikos di dzikri ngamaksudna ayeuna kana dzikir. Pala mun urang kan dina nalika sujud sahwi kan sami sapertikeun dzikir oge sami. Doa nyari sujud sahwi ari naon disebut kunut teh. Maka henteu jadi kudu sujud sahwi. Lamun teh mah urang ngamaksud dina urusan kunut teh eta zikir. Tetep teu jadi masalah. Berarti kan dilaksanakeun. Wal hayatu sareng ari sunat hayat eta layas judu teu kudu sujud si jalma linakliha karana mindahkeunna itu hayat. Illa surata angin maca surah. Wa kadanya kitu deui seperti layas judu wal hayat layas judu apada maedahkeun sasaihuna Ahmad Narawi. Wa tamamu somi sareng ari sampurna saum saum Ramadan dengan saum puasa Ramadan eta bisodakotil fitri ku sedekah fitrah. Kala ngadawuh sallallahu taala Gusti Allah taala wa alal ladzina sareng eta tetep ka jalma-jalma yutikunahu anu kawasa si jalma teh hukana itu fidyah. Fidyatun ari fidyah eta tu amu miskina. Mere kadaharan ka jalma-jalma nu miskin. Wa domiru ali domir piyutikunahu eta rojiun balik lil fidyah kana fidyah. Li annahu karena sanyana itu fidyah eta mutaqaddamun anu ti heula. Naonna rutbatan martabatna. Wal manarima nama eta alaladina eta wa alaladina ka jalma-jalma wajib ka jalma-jalma yutikuna anu kawasa siladina ti al fidyata kana fidyah huwa itu fidyah eta tu amu miskin. Wal muradu sareng dikarapkeun minat to'am eta sedaqatul fitri sedekah fitrah. Jadi mereka daharan ka jalma miskin teh eta teh disebutna sedekah fitrahnya. Di dieu li anallaha karana sa'an Gusti Allah taala eta zakaru nutur Allah hadil ayat kana ieu ayat uqbal amri dina sanggeusna parentah bisiami kana puasa. Kama amaru seperti marintah sawata Gusti Allah taala bi takbiratil idi kana takbirna lebaran uqbal ayati dina sanggeusna ayat asaniyati anu kadua kama pipat khabir seperti dina paling khabir itu belah wa tamamul haji sareng ari sampurna ibadah haji bil fidyati eta tetep ku fidyah wa yaritu fidyah eta imadabhina naami boh eta memencit sesatuan awil imdadi awil amdadi atawa mere pirang-pirang mud aida wujida di mana-mana dipanggih naon sababuha sabab-sababna itu fidyah aladi anu yujibu anu ngawajibkeun itu sabab hakana itu ladi hakana itu fidyah aw yasunu atawa nyunatkeun itu ladi hakana itu fidyah ladi teh sabab teh aw lam yujad atau bahkan teu dipanggih itu ladi teh balku ila balik tadi pigawe non al fidyah tu fidyah lil ihtiyati karena hati-hati kitu kan dina haji aya nu kehati-hatian urang marek fidyah we bisi aya nu hiji pagawean anu jadi laksanakeun fidyah gitu kan tah kaya teh manggihna naon teh rek nu wajibna rek nu sunatna maka haji bisa disampurnakeun ku ayana fidyah wa tamamul imani sareng ari sampurna iman bil jihad ku jihad aya bidu'a tadi dia lain jihad bae fisabilillah urang kudu perang ka Palestina we da jauh ku kayana madarat mun bisa mada ka ditu tapi bidu'a bisa ku cara doa ila dini kerpikeun agama ayeuna teh ila dinil haq kana agama anu bener kama qala Sayyidi Ali Al-Jurjani
fit ta'rifati dina kitab ta'rifat. Jadi intina kitu teh. Mudah-mudahan urang sadaya dibarokahan ku Allah tiasa istiqomah dina ibadah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.